Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah mantak Syekh Siti Jenar mah atuh dibunuh ge naon lantarannya na geus terlalu jero teuing mukalamahna jeung ilhamna sehingga teu kaharti nya nyebutkeun anallah Allah mah kula bunuh halaj bunuh sebab nyebutkeun eueuh nanaon liwal ti Allah cak murida ai mama pan aya Allah ai mah bunuh tapi pan begitu di istiqorohan di hayangnya hukum ulama ternyata di surga kihalat di surga Syekh Siti Jenar di surga ahli-ahli Allah ngan eta pikiranna modal tadi bae tah ulah Syekh Siti Jenar geus urang mun kapanggih bae ge jeung Syekh Sarif Hidayatullah pasti loba anu aneh-aneh nu urang teh naon kitu ngaranna ngalawan ulah Syekh Sarif Hidayatullah dibere Gus Dur bae hiji kiai bae kiai boro masyarakat geus teu narima luar biasa. Kuari mah urang ditinggalkeun maot ku anak nyeri. Komo anak dengdeleueun mata. Keur meujeuhna leleng kahalu. Lulumpatan bisa diome haju maot. Maningan maot tetangga. Ini bandingan. Jeung eta mah nyeri. Tapi engke mah di akhirat luar biasa bungahna. Bahkan sanggeusna urang dipapag kemudian urang ka sorga lawang sorga pinuh ku budak sehingga jelema teu barisa asup ka sorga lantaran ditutup ku budak-budak leutik neangan bapakna neangan indungna. Sanggeusna kapanggih teh dicekelan bajuna dipurantengan ku eta budak dia bawa ka jero surga can asup ka jero mah budak terus bemuranteng kanu jadi indung bapana kahalangan kabeh jelema teu barisa asup lantaran lobana jelema nu rek mah budak nu rek mapageun indung bapana. Tuh untung jadinya sebenerna mah asal waktu keur maot anakna ulah ceri ulah sedih maot anak alhamdulillah ceng celengan ieu di akhirat mun bisa mah kakana ge kena bae deui. Aduh, masya Allah, rugi. Untung jadi lamun urang boga anak maot, boga anak maot, boga anak maot. Tuh budak kene di akhirat. Mun kuari makan di kabe. Nah, anu nyieun instruksi kabe bakal kita tanggung jawab engke di akhirat. Jeung nu nutur-nutur kuari kana urusan kabeh cukup dua bae program tinggal program teu percaya jeung teu yakin ka aturan Allah. Lamun nu teu yakin ka aturan Allah kabeh teh kos kitu. Mun kieu mah ulah keuna boga anak kabeh bae lantaran kondisi indungna gering lain masalah. Lain masalah, tapi lamun wah terlalu banyak rakyat Indonesia kalau tidak di KB bagaimana nanti ke depannya lapangan kerja dan makannya sia teu boga keyakinan jeung Firaun sia ka neraka teu boga keyakinan ka Gusti Allah sia ge nang Allah nu mere daharna ulah tamakos kitu mah tapi lamun kieu mah KB ieu mah kondisi awakna ieu aduh bahaya jasa ieu atawa kieu salakina teh aing mah sia di kabeh teh ieu lintuh teuing. Sakumaha aing nyekelan gurubug. Aing teresep jasa ieu. Awak sia ieu bau obat ieu. Haram tak kabehna teh. Haram eta kabeh. Geus kajeun atuh aya siambung boga anak mah di kabeh ngan aing izinan kawin deui. Oh, cek pamajikan emang geus boga, tuh lain geus boga jang geus kawin lagi aduh. Masya Allah.
jadi geus teu make aturan-aturan agama mentek urang ngaji geus supaya jaho heula kayak geus nyaho urang ngerenyed sieun kayak geus sieun karak berangkat sesuai jeung keyakinan urang jadi ai ukur ngomong doang mah di luar teu ngaji moal nurut jelema teh okos kuari invest daging tak eta teh kunaon atuh haju dilalaksanakeun Ki Haji nu jadi peloporna ustad malah ieu mentak dibahasa babarakali riba keneh kos kitu mah atuh Kulu qardin jarra naf'an fahuwa riban cukup Kangjeng Nabi mah tiap ngahutangkeun aya mangpaatna riba geus kos kitu. Urang nenden duit di bank 10 juta ke kembali 12 juta jarra naf'an tak kos kitu. Urang nginjemkeun duit ka tetangga dengan janji ke dibayarna dileuwihan jarra naf'an. Kos kitu teh eta aing ngahutangkeun motor ka sia dengan jangka waktu 1 tahun. Nah ieu dileuwihan ku sia bayarna jaro naf'an ngaranna riba. Ku bodoh-bodoh teuing teh si Ki Haji. Kuari invest dibere daging dibere kauntungan atuh naon bedana kos kitu teh tah ai ku ngaji mah pan urang nyaho oh jaheu nya. Ah moalah kitu tah teruslah kagok sabada sia. Sama sabodo sama kos gitu mah ari daek dibelem di akhirat engke lolos mandek nenden di dinya teh lampu hurungkeun curug digiekeun coba sia curug panas dan teu sia cenah riba teh seuneu digiekeun ja panas atuh berarti riba teh engke dibelem panas ya awak keuntungan sejenak, keuntungan sakedeung sakadar di alam dunia saperak dua perak aing ke bakal dikulub di akhirat tah teu karunya ka diri urang. Aing ku ngaji mah pan ngerenyet. Eureun mulai Pak. Ai habar ti babaturan doang mah haram. Wah, haram-haram nang di mana sia? Moal ngadenge pan nya. Yuk atuh orang tanyakeun ka kiai barang ditanyakeun ka kiai dan nu sarwana hon teu mah teu haram oh pan ki oplo tah ki Golkar takos gitu cak aing Golkar beungeus eueuh nu haram ki Golkar mah halal kabeh ke bendera Golkar engke berkibar di akhirat alhamdulillahirabbil ka neraka ulah pajar ka surga insyaallah. Ieu kumaha ieu kuari urang teu puguh aturan. Jol ieu riba, jol ieu riba, jol ieu riba. Urangna daek bae. Entak filteran awak urang teh nyaahan moal kebal deui urang marah raot. Eueuh nu bisa tanggung jawab kecuali diri urang. Ya Allah. Urang kuari keur utar atur masalah pengurusan tentang nu teu bisa ngurusan sorangan. Contona nu kamari geus dibahas, budak leutik teu bisa ngurusan dirina sorangan, urus geus beres. Nu edan teu bisa ngurusan sorangan, aya carana pemerintah mimiti keluarga kemudian pemerintah. Geus eueuh aturan mah dijieun. Di Indonesia menteri keedanan usul can aya menteri keedanan jadi ngurusan edan se Indonesia teh sabaraha ribu pan edan teh nah ieu nu teu bisa ngurusan jelema susah ieu menterina sugan bae menterina milu edan eta ieu loba keneh nu perlu dibubarkeun depag bubarkeun lantaran didinya adalah sarang korupsi timimiti ihandat datang ke luhur depag mah biang korupsi lain biang deui raja korupsi lain raja saluwiheun eta naon saluwiheun raja naon korupsi mui nu korupsi pancen ada beres ieu negara teh pancen hayang beres dia sesuai jeung nurani masyarakat hayang beres
kandang-kandang korupsi bubarkan jieun menteri keedanan tuh urusan edan-edan edan pikiran edan hati di penjara teh eusina nu aredan tuh gitu rapih jadi negara teh. Kemudian pengurusan tentang rokik lantaran rokik teu bisa mandiri hirupna urus beres. Nah kuari mah caritana ngurusan tentang hewan. Pan hewan teh henteu bisa ngurusan sorangan. Urang boga munding, boga sapi, boga domba, boga hayam, boga bebek, persik, manuk dan lain sebagainya wajib diurus jeung teu meunang ngaganggu kanu sejen baik ngaganggu soal kotoranana maupun ngaganggu soal suarana atawa ngaganggu soal lingkunganana tak eta teh meunang ngaganggu urang masyaallah boro-boro aya kebo liwat ngising di jalan boro-boro aya soang ngising di tempat urang cacak urang mawa kadu kadeuleu ku tatangga urang teu mere geus doraka jadi lamun urang deuk mawa kadu moal mere ka tatangga kudu nu rapi dibungkus nu rapi sehingga teu kanyahoan kadu dianggap ku tatangga pasti eta batu bangkong. Eta henteu doraka eta geus. Rapi geus henteu mencurigakan. Atau urang mawa kakap nu gede. Lewat ka tatangga, wah. Bisa kicek pamajikanna kalah poe mula masak. Mun tatangga mawa kakap gede. Sugan biasana ieu. Tuh, besi kos kitu doang. Ieu keur carita sangkilang kos kitu bage geus kapilaraan ieu mah ngising di hareupeun lima urang kotok urang ngising bebek urang persi urang soang urang encan sorakna tah ieu teh nu kos kitu kudu dipikir tah geus nu bogana ieu kudu ngurusan hiji ngurusan soal daharna lain dahar meureun ka hewan mah parab Arabna ngombonganana kudu diurusan tah kudu bogana kombonganana parabna kemudian kurungna dan lain sebagainya kudu diurus nu rapi eta wajib eta kos kituna wajib dah lamun sampaikan ka paehna kurang parab meujeuhna jang disiksa di akhirat siksa teh ulah dikira-kira ulah naon gitu ngaranna lalawara Kangjeng Nabi nyaritakeun aya hiji awewe kemudian awewe eta teh ngurungan ucing kemudian eta ucing teh diparaban teu dilepaskeun teu paeh di jero kurunganana cak Kangjeng Nabi eta awewe bakalna digejeburkeun ka neraka. Tapi hadis eta teh kan pohara jasa lantaran teu diurusan. Mun endek di paraban teh ucing. Mun moal di paraban atuh leupaskeun. Keuna ngencar. Tah eta ku sebab awewe teu ngurusan kana ucing. Paeh di jero kurungna neraka. Sarua urang boga manuk. Sarua urang boga hayam. Sarua urang boga domba, boga sapi, boga munding. Paraban jeung sing hade ngagunggang-ngaganggu nalamun teu daekeun nu bogana maraban teu daekeun ngurusan nah ieu geus oe-oean bae ieu kebo oe berarti haengan parab oe haengan parab cak tatangga eta pasti kebo lapareun tah aju gitu di paraban teu diangon teu dibawa ka gunung teu tetep bae kos kitu oe-oean tah na ieu segera samemeh paeh laporan ka hakim
Jadi ayah hakim urusan perhewanan, lain masalah perhewanan, kesehatan anda dan lain sebagainya. Urusan koskin diurang ya ayah menteri kehewanan. Ngan encan datang ke urusan koskin nih. Lapor. Ada apa? Dari mana kamu? Saya dari Ketos. Kentos. Ada apa? Lapor Pak, tetangga saya punya kerbau dan sapi, kemudian udah oek-oekan, kedengarannya udah 2 hari Pak. Terus saya tegur dia supaya kerbau tersebut diurus, tapi ternyata dia tidak mau ngurus. Dengan demikian saya takut ini menjadi siksa. Saya lapor kepada Bapak supaya segera diperiksa. Oh ya, siapa nama kamu? Nama saya Salawi. Agak saya Salawi. Tangan langsung turun tim sesuai jeung laporan tidak. Panggihan nubogana. Sanggesa dipanggil nubogana ditanya, Bapak pemilik ini kerbau? Betul. Emang ada apa Pak? Saya mendapatkan laporan dari tetangga Bapak yang bernama Salawi. Nah, Sir? Katanya kerbau ini tidak diberi empan, tidak diberi minum, sudah oe-oean siang dan malam. Dengan demikian saya akan periksa cek hakim kebenarannya betul apa tidak. Betul Pak. Kenapa kamu tidak ngempanin? Capek Pak. Dan saya sekarang udah nggak bisa cari empan, kesana kemari udah kagak ada rumput. Ya harus diusahakan beli rumputnya. Di sana masih banyak tuh di Sewan. Sewan masih banyak, di sana pun banyak babi-babi mencek-mencek. Waduh, katanya saya buat belinya nggak ada. Ditekan ku hakim. 3, 1 pilih, jual. Kalau tidak diempanin harus dijual. Kedua, dipaksa suruh ngempanin. Ketiga, kalau dijual pun tidak mau, diempanin juga kagak. Nah ini otomatis dipotong. Pencit. Cek hakim ini harus dipotong, ya. Tapi jangan sampai lupa, bagi 2. Aduh, Masya Allah, hakim dia mutuskan kos karar itu bayar tungtungan. Be hakim nu mulus, cak hakim boro-boro hakim kiai ge sarua. Atuh, ya memang negara geus acak-acakan. Ulah hakim bae kiai ge sarua. Mana aya kiai dakwah teh dibere duit daekeun eueuh, cak hakim teh. Bener oge sih. Aya hiji nu ikhlas mah di mana Kiai Golkar. Acak-acakan tuh kiai. Acak-acakan guari negara urang teh lantaran pemimpin nu 2 acak-acakan, umaro jeung ulama. Sinfani 2 golongan di mana-mana saluha. Beres 2 golongan, beres rakyat kabeh. Di mana acak-acakan rakyat kabeh. Geus acak-acakan rakyat di Indonesia khususna, umumna di dunia nu salah 2, kiai jeung pamarentah. Eta mah lain cakula, cak Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inggis beres teken eta. Lamun memang daekeun ngajual alhamdulillah, daekeun maraban alhamdulillah, teu daekeun maraban jual alhamdulillah, selesai geus masalahna. Lamun memang diantarekeun paraban ge henteu, dijual ge henteu, encit berarti tuh gitu rapih. Jadi berarti nagara teh boro-boro ngurusan jelema nu geus strukturna rapih ti mimiti RI 1 presiden sampai ke RI 10 RT. Ta eta teh rapih urusanna, jangan rapih ya. Skup handap aya desa, aya jaro, aya RW, RK, RT, jangan rapihan umat. Geus rapih teh strukturna mah. Naik ke luhur aya camat, bangun masalah rakyat teh lamun teh mah diurus, jages puguh. Naik ke luhur aya bupati, naik ke luhur aya gubernur, naik ke luhur aya menteri, naik ke luhur aya presiden.
endek aya kendala di mana rakyat sebenarnya mah jaga sakitu rapihna. Urusan tanah geus puguh aya, urusan listrik geus aya, urusan cai geus aya, urusan jalan geus aya, urusan pasar geus aya, kabeh geus rapi. Asana ieu teu kudu aya masalah sebenarnya mah lantaran ti luhur datang ka handap rapi sagala. Kabeh rapi nu encan aya teh nyieun karapihan. Aya strukturna mah rapi, ngan teu bisa nyieun rapi. Jadi nu bagus teh strukturna. Anu jore mah ngalaksanakeunana. Tah etalah negara urang teh kos kitu, masyaallah. Mudah-mudahan pemerintah nu balalener dipanjangkeun umurna. Nu teu balalener mah mudah-mudahan panjang umur deui keneh. Oh, masyaallah, ya negara urang kos kitu. Tapi masih kene aya pemerintah ge nu boga nurani. Masih kene aya kiai ge nu boga nurani nu deudeuh jeung nyaah ka rakyatna. Eta teh ditangani ke ku pemerintah. Geus, kuari mah bawa bae teh ke bawahna teh aya engke tim pengurusna. Urusan coba heulanan diantarekeun heula. Cara ngurusanana paraban, danana ti mana? Cokot aya khusus dana urusan pengurusan hewan mun eueuh kandas nyokot ti Baitul Mal. Jadi geus eueuh kahesean sebenarnya mah lamun ku urang dirapihan mah diorganisir dirapihan komponen-komponenna. Mimiti pemimpin datang ke hadap pengurusna teh aya rapi. Geus sabulan diurus ngalintuhan. Nah iya Pak, ini kerbau telah diurus di kehakiman di sana. Sekarang sudah gemuk, biaya dalam sebulan menghabiskan ini 2 juta. Nah ini bagaimana kelanjutannya? Mau diterusin dibayar? Mau diterusin dipiara, kemudian bayar terhadap negara? Atau ini mau lepas tanggung jawab? Ceknya saya mau lepas tanggung jawab. Jual ku pemerintah secara paksa. Jual lakuna sabara duit tak kebo, ternyata lakuna 10 juta. Eta 10 juta cokot 2 juta urut maraban 8 juta bikin kanu bogana. Wah rapih luar biasa. Geunaheun tah ngaji mah kos kitu teh ngalaksanakeunna boro-boro ngurusan kebo. Ngurusan haji ge datang ka kuari can becus. Can beres ngurusan haji bae can beres komo ngurusan kebo. Asana mun diurusan ku hakim meureun saminggu ge buntut eueuh. Buntut eueuh buntut. Sabulan mah asana 2 suku geus. Aduh, ya pemerintah geus teu bisa dipercaya jasa. Masyaallah karim ya Allah ya Rabbi. Jadi geus teu ngangeunakeun ka rakyat. Kuari daftar aki-aki umur 70 tahun engke menang giliranana genep tahun kaharep berarti pas berangkat 70 genep asana 70 hiji 2 gemodar Pak aki-aki. Jadi gua ya masyaallah karim. Jadi barang nu geus rapih teh diutak-otek dirubah-rubah geus rapih baheula urusan haji mah rapi. Eueuh masalah sama sekali eueuh masalah. Tapi dikutrak-kotrek jadi bermasalah. Mantep cek edah sesuatu anu geus rapih ulah sok dirubah-rubah nanaon ge. Mun deuk dirapihan. Emang guari mah kabeh di deuleu anak mudana bae ge meuli motor anyar bukaan berkona. Bukaan sena eta pan jelema blon eta. Bukaan kabeh tinggal ulutu dan becak bapana aing naek ka naonna ieu. Tinggal jok doang aing mah isin makanya cak bapakna. Aduh sorana digedean brotot. Waduh, kulantaran butuh bapakna naikkan eta kan. Waduh, kakek-kakek masyaallah mantep ini. Kakek-kakek masa kini hijman jadi nanti. Ayo ya si mbak boleh nih atuh geus naik jadi. Cek kaki-kaki jahe laku cenah motor kos kieu. Aya lepis ya nu nganggur. Tungtungna mapan kolot make lepis. Pakai kacamata hideung.
sapatu hideung jangan bonceng si mbak geus teh alecreg ieu kuari teh eta kos kitu ditangani ieu keur carita ngaji jadi boro-boro ngurusan jelema sangkila ngurusan hewan ge geus rapi ieulah tanda Islam teh maha amat sempurna al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama eueuh nun teu kaurus naon coba deuk ngomong naon coba urusan negara sampai ka kebo-kebo diurus teh malah kuari malah sekene encan ka urusan teh urusan kos gitu kok mau urusan jelema geus dibagi ku Imam Syafi'i teh dina siasat Imam Syafi'i kitabna luar biasa mun urang maca eta geus jadi sebuah negara nu indah geus istimewa bae strukturna ti mimiti khalifah datang ka handap teh geus rapi dibagi 12 sub. Ya Allah ya Rabbi ngeunaheun taya di antarana kuari pengurusan tentang hewan. Siga de nu boga soang kurungan soang eta nu boga bebek kurungan eta bebek angon eta bebek nu boga hayam gitu keneh nu boga domba na kurungan nu rapih urus kombongan supaya di dunia urang rapi jeung masyarakat hablum minan nas di akhiratna urang rapi eueuh nu kasinggung ku hewan urang ieu pan urang teh hirup teh berlanjut hidup teh ieu teh kuari urang teh ieu teh emang disudahi ku paeh atuh henteu paeh mah eta mah ngan sakadar mampir heula hendak meneruskeun perjalanan ruh urang melalui paeh heula urang teh hirup paeh lain ngeusan neruskeun urang-urang keneh ngan awak urangna dipikeun ka leuweung dipikeun ka kebon lantaran bangke bakal bau roh urangna ngalanjutkeun perjalanan urang engke ka ditu di alam barzah geus alam barzah engke alam mahsyar geus alam mahsyar bakal ka alam akhirat urang-urang keneh ieu kuari sing ada. Masya Allah ulah dipajar ngeusan eta paeh teh melanjutkan lalakon urang anu kaditu leuwih panjang batan hirup urang nu kuari. Tah ieu urang kuari nu mentak ngaji kieu teh pan urang nginget-nginget ka lalakon engke. Nu mentak di bejaan kredit haram. Caknya aing kajeun dibawa bae ka akhirat tah mah. Dek dibawa ku aing ka akhirat teh kredit aing kajeun aing mah geus lah ngaji mah ngaji bae heulana. Aing siap bah ngejungkel di neraka jahanam pelas. Aing mah terus bae invest daging mah kajen teuing jeung kiai haram ge geus lah pokona mah atuh los. Sakadar nyampekeun supaya salamet. Supaya urang di dunia ngeunaheun ibadah di akhirat ibadah urang hasilna mundal eta kan masyaallah. Ieu pengurusan hewan. Nyeh. Boga manuk kurang manuk naon ieu tah eta teh kudu nu rapi naon parabna lantaran ti kukur makan teu beukeun cau Ambon naon parabna beo parabna daekeun teh maca uge kerak naon tah parabna kerak tah manuk sareng gunting naon tah parabna manuk kakatua naon parabna sesuaikeun urang dek miara secara fikih silakan bae secara tasawuf mah ulah secara fikih mah mangga bae ngan secara tasawuf ge lamun geus jadi mah tasawufna masalah mun geus jadi mun encan kakarak tarap-tarap dang ulah kakarak tarap-tarap teh kakarak dek suluk atawa eukeur suluk ulah geus jadi mah geus jadi bisa diajakan ngobrol pan manuk teh pan bisa diajakan ngobrol. Emang suara manuk teh asli suara manuk kadengena ku ahli Allah atuh lain aya nu suara subhanallah aya nu suara Allah aya nu suara la haula wala quwata illa billah aya sumanta Kangjeng Nabi nyunahkeun urang boga hayam bodas ge boga hayam bodas jago dina jami sogir urang teh sunah boga supaya lantarannya nama zikir bae tah hayam putih jago hayam jago putih suku koneng moal manggih kajen kumaha moal manggih kok moal aja moal manggih
aya maziahan sebab eta mah kotok jago nu mantak disunahkeun kotok jago putih sukuna warna koneng. Nah sisitna anu ulah pasalia di tafsiran ku ahli tafsir nu rapi sisit apan sisit teh nu rapi aya nu panjang saeutik teh ulah ka nu kitu mah pencit bae teh nu kitu kita nu rapi sisit tentang eta teh nya nama ngabaku hiji setengah 12 nya teh sasada kongkorongok ngabejaan geus tereh nisful lail eta hayam ke jam 12 tenggerkeun ku urang jam 12 kongkorongok deui kongkorongok ngabejaan di lembur ieu aya nu zina ngabejaan kongkorongok hayam jam 12 jam hiji teh eta teh ngahudangkeun masyarakat di lembur ieu aya nu zina yeuh di lembur ieu anu zina teangan coba mun aya kongkorongok tapi kotokna nu putih lamun nu hideung mah nu hideung ngaco tah mah otak itu sabarangan mual pati-pati dititah ku Kangjeng Nabi mun teu boga maziah ke sasada deui setengah 4 kongkorongok tuh eta teh teu sambarangan lain sakongkorongokna kadenge ku ceuli urang mah kongkorongok kadengena ku waliullah mah kongkorongok eta teh tergantung jamna lamun nyana jam setengah 12 kadengena ku waliullah. Wahai masyarakat sakedeung deui nisful lail ngabejaan siap ahli-ahli Allah mah asal geus ti jam 12 ka ditu hudak mantak alhamdulillah tanpa kotok urang mah harudang neuleuh bola tekuk kotok deui geus tuh ya Allah jam 12 kaudangkeun masyarakat teliti di lembur ieu teh aya nu zina ngabejaan. Ya Allah ya Rabb kurang kadengena ngan kongkorongok kitu bae setengah 4 nyana ngabejaan deui we as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum udang eta kotok jagot geus lamun urang nanggeus jadi mah manuk purukutut kadengena lain purukututut nyana mah Allah eta lamun urang boga manuk purukutut kadengena ku urang Allah atuh sieun urang je pan aing eleh ku siap purukutut sia zikir aing henteu mantak ke waliullah mah kadang-kadang teh kadeuleuk ku mata kasadna beda jeung urang manuk dipiara teu sakabeh manuk nu aya maziahan nu kadenge ku nyana aya batu dicokot ku nyana dikantongan diminyakan teu nyaho pan urang mah teh rahasiana naon emang rahasiana lantaran eta batu kadengena ku nyana keur zikir subhanallah ai batu keur zikir menghormati zikirna lain batuna kadeuleum we ku anak muridna atau ku masyarakat waduh kiai urang boga batu diminyakan bisa diajak ngobrol yuk urang neangan yuk kapayu ditangkal caringin yuk meunang inopa beda dedelean dedengian ahli tasawuf nu geus jadi mun encan ulah serba haram memang tapi nu geus jadi mah beda keris kunyana dipais jais lain kerisna ieu keris teh zikir bae geus ieu menghormati kada zikirna golok dikiekeun entek dituturkeun bae kudu make iket beda dedengianana ai make iket manyana mah aja make mantra-mantra yang gunung karang yang gunung santri yang caringin yang subur pare yang aja banget enak manggil kula agar istirahat dipanggil enak iya ya kumaha ya ucu ya non cu eta kos gitu lamun aya jelema kos gitu talia seren balanggeun geus sama masyaallah dari itu beda madak ahli tasawuf papan bisa
bisa ngadenge suara setan, bisa ngadenge suara setan. Ahli tasawuf memang kumaha gitu, lain bae. Nya Nabi bisa ngabedakeun ieu ikhlas, ieu henteu, ieu mah suara setan, ieu mah suara jin, atuh bisa. Pernah hiji murid nelekeun wudu kiaina. Didelekeun ku muridna ngala wudu. Henteu, cak wudu, cak kiaina. Terus kali. Henteu. Terus kali. Henteu. Cak muridnya babacana pan henteu. Heran aing mah guru aing jadi kieu ye. Nya mah henteu kaleungeun ka dia. Henteu. Beres ka suku, beres. Sia nu hitut. Atuh cak murid depan ka aing. Kan ka aing. Waduh cak murid teh beres ya guru ya. Sia nu hitut mah. Enggak ada salat. Allahu Akbar. Penasaran pan murid teh. Aing nanya ieu guru aing kieu amat sih. Seukeun ieu guru anu luar biasa. Patanyaan jelema kok ngalawudu pan urang mah ari kabeungeut nawaitu rafal hadasi. Ari ka dia Allah mati ni kitabi. Ari ka dia latutini kita mundek di doaan teh mah henteu ge teu naon. Kitu bae lah doa ti guru teh ya. Aing nyana mah ka dia. Henteu. Eta kutungtungna sia nu hitut. Tegarti muridna panasaran we aya ahli torekat batu geus kos kitu beda pokoknya si hade we ka ahli Allah mah nyana datang ka imah nanyakeun wudu mama abdi ningalikeun wudu teh maksudna deuk nyonto ka mama tapi nu kadeuleuk ku abdi jeung nu kadeng ku abdi kok babacana henteu-henteuan ieu aya naon ulah turutan ku sia bae waktu sia mondok di mama eta bae henteu kula mah hayang nyaho mah ulah ulah nyaho kula penasaran dek nurutan bae tungke mun ka dieu henteu waduh ulah lantaran penasaran kula moal balik lamun ku mama teh dibejakeun moal balik kula mah ieu mah sebab kula teh hayang nyonto mama Pak ieu teh yang bisa ibadah cara mama ulah turutan eta mah kieu waktu aing ngalawudu mama ngalawudu ka dia cek setan can sampurna tah kabeungeutna ngawaswaskeun dijawab ku mama henteu aing mah gitu begitu ka dieu ngawaswaskeun cek setan teh teh sampurna tah ngalawuduna eta can ka naon ngaranna can ka kumba henteu sia goblok sia moal waswas aing mah hatina kitu ka dieu henteu ari eta terakhir cek setan teh mama ngalawudu deui hitut pan aing mah teh itu sia nu hitut mah. Oh gitu pan apa berarti gak ada suara setan taman. Tuh beda lu mentek sing hade lamun neuleuh ahli Allah keur ngalawudu beda. Mama Sobari ngalawudu na make nyere Mama Sobari Garut mah. Clom, set. Turutan ku sia ayo. Wallah sing hade jeung ahli Allah mah. Sing ada take ka imah gede kitu babacana henteu taya mah keur carita ahli Allah beda atuh ahli Allah maka jen gugum mah gurutuk sebab aya istighfar bae engkena aya subhanallah bae kumaha keur datangna nya teh kenikmatan jeung ngalawan ka setan-setan. Tak jadi beda, engke ge nyana ngome manuk. Kadeungna ku urang mah bangun kikian ngome manuk lain deui sing hade. Nu kadeuleuh ku urang zahirna bae. Nu mantak Siti Jenar mah atuh dibunuh ge naon? Lantaran nyana geus terlalu jero teuing mukalamahna jeung ilhamna sehingga teu kaharti. Nyana nyebutkeun anallah, Allah mah kula. Bunuh pan. Halaj bunuh sebab nyebutkeun eueuh nanaon hiwal ti Allah cak murida ai mama pan aya Allah ai mah bunuh tapi pan begitu di istiqorohan di hayangnya ku ulama ternyata di surga ki halaj di surga Syekh Siti Jenar di surga ahli-ahli Allah ngan eta pikiranna modal tadi bae tah ulah Syekh Siti Jenar geus urang mun kapanggih bae ge jeung Syekh Sarif Hidayatullah pasti loba
anu aneh-aneh nu urang teh naon kitu ngaranna ngalawan ulah Sesari Hidayatullah dibere Gus Dur bae hiji kiai bae kiai boro masyarakat geus teu narima tapi bukti nyata Gus Dur kamari ieu kuburanana dibongkar beleger salah satu tanda ahli ma'rifatullah wa rasuluh ieu di mana-mana maot geleger. Naon sabab kayak panjang ta dongengna nu mantak beleger kunaon dahar mah sarua jeung urang nginum sarua jeung mantak beleger kunaon tapi lamun lain wali Allah puasa bae nyana bae lain wali Allah beak bae jadi lain tina masalah dahar jeung nginum aya hiji rahasia pemikiran sebab coplok roh teh bisa ngaluarkeun roh wali mah wali mengaluarkeun roh sorangan asal keluar coba ge urang ngabeten di imah artina beda nu kaluarna naon ieu keur carita supaya sing hade hirup ieu kelas mana lain deui ulah ngomongkeun ka ahli Allah mah di mana teu kaharti lantaran racun ngomongkeun ka waliullah racunna balikna ka nyana sorangan sumun kotil sing ade nah ieu keur carita fikih urang mah ye pengurusanana begitu luar biasa menurut agama etalah lamun nu makul paraban inuman nu rapih mun manuk kitu keneh naon kitu nu rapih cai-caina periksa heula ku urang beusinga goler kakurangan dan adapun engke kena panyakit parabna loba cai aya paeh atuh lain urusan boro-boro manuk nu ngurusan ge mangkal modar lain urusan mah nu penting ieu secara fikih na rapi sing hade sakali deui nu boga domba besi nyabut papelakan batur bebek kitu keneh besi nyosor kana tatanduran batur soang besi ngararising di jajalaneun besi ngising di teras imah batur gitu kene besi kaganggu ku sorana itu kene hayam tata teh sing hade besi ke benduku sebab soang benduku sebab bebek benduku sebab ayam ieu kan bahaya tatangga maksud mandek rapih urusanana eta mun makul mun goer makul wa fi gairihi ala bain au ala pin lamun teh mah ieu nginguna nu tara di dahar model ucing model ngingu ua-ua model ngingu monyet model ngingu ciamang model ngingu maung model ngingu gajah dan lain sebagainya hewan-hewan anu goer makul tetep wajib di paraban urang boga buaya di imah wajib bae di paraban sing hade lamun teh di paraban doraka urang boga maung wajib bae dipameulikeun daging urang boga monyet nah paraban urang ayu terus boga naon we ciamang teh ucing teh paraban wajib di parabanana mun teh di paraban zaid boga piaran ucing teh lamun nisbat di urang mah kuarieun teu kabayang nanaonan miara ucing jaya sorangan atuh ucing di imah urang mata mah atuh meong garong disebutna tukang maling pan ari meong atau ucing nu rapih mah ucing ieu ucing mana ieu aya silsilahan ieu mah bin anu oh bapa moyangna Jepang ieu mah bin anu oh bapa moyangna Australia bin anu oh ieu mah negro ucing dia atuh aya silsilahan nu mandak harga ucing teh begitu ditingali ya ucing ieu oh bin anu Australia hargana 150 juta ucing dibikeun ka urang ka dieu ka urang ketos urang putat kitu tengah deng ya ucing banyak 150 juta jadi imah aing loba atuh lain kucing kos kitu bego ucing di imah siapa dibikeun ge teh harayangeun pan ieu mah ucingna ngabogaan maziah keur marapi ucingna teh anu gede anu leutik ngaranna ge macem-macem eta teh aya sorot mata kucing teh di mana-mana aya pamalingan di deureu doang ku ucing set geus boga maziah lumpat
jadi lain sambarangan saucing-ucingna nu mantak batu maca kucing mahal atuh mata meng nu aslina hebat. Meuli we urang di nu ngampar teh 2000 atuh beuneu naon eta mah sintetis. Ieu mah tak ucing deh. Jadi dina ceulina aya maziahan, dina ambeuna aya maziahan, moal mahal 150 juta, aya nu 100 juta, aya nu 50 juta, paling murah tak ucing kos kitu mah 20 juta. Kuari dibikeun ye dikamasankeun dijual ye ka majelis nu aya di dieu misalnya 2000 di dia 10.000 jelema ya atau 15.000 saya nu dek meuli ucing hargana 20 juta aing mah kajen meuli Scoopy segini. Kabar ente ku atut mending meuli Scoopy. Teu arti sebab can nyaho jerona urang mah can nyaho anjing kitu keneh. Anjing pelacak eta hargana teh aya nu sampikeun ka 1 miliar. Aya nu 800, aya nu 500. Moal sambarangan mahal lamun eta anjing encan terdidik. Ieu anjing teh terdidik hiji eta mah anjing teh lamun teu dititah cicing bae. Nomor kadua eta anjing moal maling. Nomor katilu anjing eta mah moal sagorogot-gorogotna. Eta mah terdidik teh mah anjing teh masyaallah mantap hargana 1 miliar teh mah anjing teh. Ieu lamun kelas dunia mah masyaallah pelacakna pohara jasa. Ieu polisi nu aya di urang we polisi. Tah bade anjing pelacak tilok ngisleut. Geus kikian we ka imana. Tah kitu. Eta ge sarua tah, nu kolot teh sok jadi pelacak nu kolot ge. Eta irungna seukeut eta nu kolot eta. Eta ge sarua nya ge asal kaambeun we salaki nyandung. Iya kajen ngomong. Iya pelakuna. Pelacak teh macam-macam. Jadi berarti pamajikan nu kolot eta sarojeng herder nisbatna eta. Dina pada pelacak. Nah, ieu kuari urusanna anu henteu didahar yani haram. Lamun Ki Zaid miara ucing, miara anjing misalna, miara naon bae, kemudian nyana teu daekeun maraban, nah ieu laporkeun. Tim datang, nitah 2. Hiji nitahna teh jual atawa marabah. Mun teu daekeun ngajual teu daekeun maraban, ulah waka ditindak, bawa heula ku hakim. Kandangan heula di naon kitu di kantor, aya khusus kandang-kandangna, biayaan heula selama seminggu 2 minggu, cokot danana tidinya anu geus terangkum atau ti Baitul Mal. Setelah 2-3 minggu laporkeun ka hakim kanu pemilikna. Iya, kuari geus diurus. Dana habisna, menghabiskan 3 minggu sekian. Nah iya kumaha tindakan selanjutnya? Apakah mau dijual? Apakah hendak kumaha jadi paraban sorangan? Cengnya nanti yang geus teu sanggup ulama, berarti jual. Sabaraha hargana? Ternyata hargana 10 juta. Beakna sabaraha? 2 juta. Bikeun 2 juta, 10 juta. Cokot 2 juta urut parab, 10 juta. Bikeun. 8 juta bikeun. Gitulah jadi rapi ka miara ucing, miara gitu gajah dan lain sebagainya. Nah eta terapi mantap. Kuari mah dijieun taman safari, kemudian kebun binatang. Tah eta teh wajib diurus mantap asupna make karcis. Jang naon eta? Jang urusan hewan sebab mahal pengurusan anak. Panjenengan eta pengurusan nama palingnya sapoe teh beakna 10 juta sedangkan meunangna 50 juta. Panu ngurusna ge hewan kene. Geus dianggap hewan babarengan bae geus jatuh saralati nya na ge. Geus akur bae geus. Jeung sapi berarti. Tuh kitu babari bae. Jadi rapih urusanana masyaallah. Ka urusan-urusan nu kieu diurus. Walayalibu madara temenang meres karena cai susu nu ngebahayakeun waladah kana anakna andai kata aya munding andai kata aya sapi kemudian nyana keur nyusuan teh diperes susuna dek diinum atawa dijual
tapi lamun diperes bakal anakna jadi bahaya kekurangan cai susu na teu meunang lantaran nu jadi kekuatan anak di susu eta kuari dibutuhkeun ku anakna kurang diperet sehingga anakna terlantar doraka wa malaruhalahu kumaha ye kuari lamun pengurusan nu eueuh rohan solokan ti negara sampai kadinya Masya Allah kali mantek aya be menteri pengairan lain menteri sama mantri beda dokter mantri menteri urang lembur mah akur bae dokter padahal dokter atuh lain deui nya ieu ge menteri atuh lain deui mantri mah nu boga nu lencos teh eta mantri nanti suntik kaya mantri pengairan iya urusan solokan baik solokan nu dihareupeun imah urang secara pribadi maupun solokan secara umum kali-kali sumur teh rohan tamata nailah wa malaruhalahu la yajibu imaratuha kakonatin wadarin anapun ari barang-barang nu teu aya ruhan teu wajib dirapihan dibebener selama henteu ngaganggu ye solokan teu ngaganggu ka masyarakat atuh anteupeun bae keuna ngalir sakikituna solokan ieu salila teu ngaganggu tapi ketika ngaganggu berarti urang kudu menangani soal gangguan tersebut ya Allah datang ka solokan nu teu aya ruhan kuari menampung hiji tempat ya karena sampah di tanah batur doraka urang teteh miceun sampah ka tanah batur doraka teteh sebab naon atuh sampah dipiceun ka tanah batur kudu minta izin heula ka nu bogana punten iya aya sampah ku abdi bade disimpen di dinya nya jatuh aya tempat nu bogana ngizinan mangga bae mangga mun teu ngizinan atuh doraka tak kos kitu teta selama ku masalah silakan begitu bermasalah mantak ieu bangsa orang Madura nyieun kemah-kemah di tanah-tanah nu tak bertuan cak nyana doraka sarua bae kudu minta izin heula ketika disingraikeun atuh geus bae bali keur mah teu izin disingraikeun hese pan ieu kan jadi padahal Madura teh beragama agamais tapi ternyata ketika kurang didongkrak sulit ngamatak jadi huru hara bae Madura teh luar biasa agamais didikan wali-waliullah tapi karakterna mah tetep bae heuras Cirebon sarua bae didikan wali didinya teh tapi ketika kurang diganggu heuras bae Banten Alahadin Sawa sarua bae heuras bae urang Banten teh kajen kumaha ge padahal teu sakabehna heuras henteu resep aya nu heuras resep sia seuri heran aing mah kuduna ge awewe teh nu seuri eta kos gitu nah gitulah jadi solokan selailah teu ngaganggu eueuh masalah ya tempat-tempat sampah salila teu ngaganggu masalah ketika geus ngaganggu perlu ditangani kumaha carana babarengan lamun solokan pribadi ngaganggu ka batur bisa ditangani ku pribadi mun teu musyawarah jalan eta teh laruhalahu malaruhalahu Ide contohna kakonatin wadarin watorikin dan lain sebagainya. I jalan kemudian i jalan rusak tengah ganggu teu wajib diomean. Teu wajib tah cak di dieuna la yajibu imaratuha. Tenang bae. Tapi lamun geus tukang endog rara gagang, tukang piring, jelema naik motor teh nyaho horenganan jurang guplok moal naon ngaguling dan lain sebagainya. Nay kudu tanggung jawab satanu tanggung jawab nay lurah usul ka camat usul ka bupati teh fungsina jang urusan kos kitu selama teu ngaganggu jalan teu wajib diomean ketika geus ngaganggu karena stabilitas rakyat wajib diomean mun teu diomean geura paeh
geda pae kabeh lain bupati bae bupati nangke ditanya camat nangke ditanya lurah na ditanya meujeuna lah teu ngabangun jalan ge jang sakadar ka neraka jahanam alhamdulillahirabbil sia bangun musuh bangunna gitu tah salila masalah tah ieu dalil malaruha lahu la yajibu imaratuha teu wajib didangdanan teu wajib diomean tapi lamun geus ngaganggu nah ieu kuarima transportasi antara Pasar Kemis Tangerang perlu ditinggali ku pemerintah antara Kukun nah Balaraja Serang dan lain sebagainya ieu teh dana nu sakitu gede nah omean wajib teu ngomean bahaya ikir carita kanu kitu-kitu aya jasa Masya Allah rapih jasa ieu mandak sakapeung waktu hayang jadi bupati kula teh ieu bae deuk ngurusan kos kieulan ieu geus beres geus eureun deui kula mah jadi bupati nanti geus bisa kitu geus lah sabulan lah jadi bupati sebulan jadi beresan can anggeus atuh 2 bulan can anggeus atuh 3 bulan can anggeus 5 tahun atuh nambah deui ka ditu oplok deui bae emang geus gararita tapi lamun urang na beneran mah ulah hayang untung diuk di pemerintah bener-bener ngurusan rakyat jalan Pasar Kemis Tangerang lain make aspal make perak ka ditu lain lalagaan emang teu nyaho gitu urang nyaho jasa perak teu kudu make aspal teu kudu make semen di perak ujianana rakyat teu bogaeun duit jang dahar cokel cual Masya Allah iya mah boro-boro make perak make semen nu kuduna 6 senti turun pres kudu 4 senti bae datang ke pelaksana gideg siap ulah gideg lain wayah zikir kuari mah dipres 3 senti Masya Allah kari tah iya mah lain di dia di Jerman mah Jerman ge orang nyontona di dia guru nama orang-orang kade aduh capek orang nyaritakeun iya urusan jalan urusan naon gitu ngaranna kantor darin perkantoran selama kantor eta teu mengganggu teu kudu diomean jeung selama eta fungsina masih kena stabil teu kudu diomean ieu imah kitu kene baik secara pribadi maupun secara umum kantor teh musola teh masjid teh pokokna mah nu eueuh rohan nu eueuh ruan carana teu wajib tadi diomean didangdanan teu wajib salila teu ngaganggu jeung can aya perlu urang ge boga imah ye tetehna gede boga imah teh gede kamarna aya genep lantaran loba anak si ieu di dieu si di dieu masalah cak pikih kuari mah anak nu kahiji geus kawin kadua geus kawin kuari tinggal pagalituk bae aki-aki jeung nini-nini imah gede pada teteh kudu diurus hartina kudu diurus teh disapukeun kemudian aya jukut-jukutna kumaha cenah kiai jak kula mah sandajan teu disapuan jeung jukutna loba ge betah bae atuh los masalah aki-aki jeung nini-nini imana gede teh diurus jukut datang ka jandela haju di dinya bangsa ambrang-ambrang geus masalah nini-nini jeung aki-aki nang saukur atuh sabira nini-nini deuk susukaan diatul lalambeng dek naon deui aju nini-nini noelan aki-aki sian noelan bae geus malhudang aing geus malhudang geus teu nyara rambung geus urusan asmara geus teu nyara rambung geus paling main kerokan bae atuh dek naon deui cak nini ieu pegel ya dia aing rokan cak aki-aki na anjeun ieu urutan paling sakikituna doang dek naon deui coba ayeuna kajen kukumaha ge ditoelan ku nini-ninina pegel noelan kenapa dia jadi teh udang nyaho cenah sakikirna bae atuh geus bae tah kuari mah urusan kos kitu geus teu imah geus teu kaurus disapukeun teh jukutna datang ka breng-brengan ka jandela nyana betaheun atuh los hiji waktu aya ore nu hejo teh naon ngaranna ore pucuk arasup ka dinya jameureun pajar gunung teh imah teh atuh ngahiji jeung ore aya betah mah datang kadinya tatangga cenah ieu mah teh dia aing betah mah kos kieu eta mah salah tah salilanya betah hirup kos itu los
tah geus tuh cek agi-agi cek aing geus guru ninina nu marah teh kamari atuh kokoret cek kiai teh kudu aya urang betah mah geus aing menurutan kiai bae dasar males tempat tadi terus kokos masak aya urang teu lapar teh kudu masak urang isuk-isuk teu lapar kudu masak sore teu lapar teh angin teu kudu atuh geus bae ieu mah urang masak sote urang lapar ketika teu lapar atuh ulah sarua jeung kitu imah ge urang betah atuh los ieu masalahna mala ruha lahu la yajibu imaratuha tapi ketika urang teu nyaman di imah eta teu nyaman perlu dibersihan jang kenyamanan teu nyaman lo baju kot bersihan kitu kene ieu aing geus kolot bebeja ka anakna ya aing mah geus kolot teu betah lo bating kamar sieun pan emang geus kolot sieun atuh aing di kamar ieu jeung emas sia tapi di kamar itu bangun galumbreng bae ku aing diteangkeun jauh sasaha beureunanan dieusian kuno gaib teh mah atuh geus aing mah ku ari mah pangmeulikeun bae ieu jual ku sia imah ieu atau eusian ku sia atau dikontrakeun aing mah pangmeulikeun imah bae di perumahan ulah nu gede-gede 3 tingkat bae wah ieu bapana kudu kagrogol geuning cukup panggieunkeun nu ka kamar bae atau 2 kamar bae dirampingkeun aing geus teu fungsi mah dirampingkeun tah kos kitu tah teu fungsi mah geus we jai gede teh ieu jual gede teh ieu atawa ieu mah imah teh lantaran gede urang pake pengajian oh masalah daripada ieu urang sepieun aya ustad di dinya teu boga majelis nah ustad tadi tad enon esuk ngaji bae di mana di mushola pas sedek-sedek ku ari mah pindahkeun bae ka imah ka dieu ieu imah aki ieu geus pararindah kabeh anak kaju ku ari gede jasa ieu nah ieu mah yuk urang di dieu bae ieu nya ngan bayar sakali ngaji tolol tah aki terus main bayar mah lulu gara-gara gagolkar jadi mainna duit bae insyaallah solokan teh kantor teh imah teh majelis teh kemudian atuh ayeuna mah mushola teh masjid teh teu wajib didangdanan selama teu aya manfaatna can kanyahoan manfaatna lamun urang ngadangdanan bae tergantung niatna lamun urang ngadangdanan masjid demi syiar oh masalah urang ngadangdanan mushola padahal mah ieu mushola teh anu salatna ge ngan 2 jajar ngan 3 paling komo subuh manu azan nyana nu ngimaman nyana mun nyana muriang mah atawa mun nyana pae atuh ieu mah mushola mah bisa digadekeun eueuh nu ngeusian tapi lantaran ieu imah bararagus kabeh mushola butut padahal mah fungsina teh masih muat keneh diomean demi syiar eueuh masalah syiar tapi lamun ngudag ria doraka asana ieu mah ieu imah itu gedong imah ieu gedong imah ieu gedong dikelilingi ku gedong ai mushola kunaon barang di deuleu bocor caina ge ngerewek jasa teu etis ieu mah teu boga gedong kunaon deui atuh henteu naon kitu ngan teu dula-deuleu teu mamantes maneh musyawarah ieu urang bangun abeh syiar agama kadeuleu jeung katembong rapih jeung bagus yuk tak eta ngabangun kitu teh teu wajib lantaran fungsina ieu encan kitu datang ka dinya kamangpaatan kecuali kieu ieu mushola nya jore nya pinu teu muat ieu mah ieu mun magrib mudal ka jalan-jalan datang ka aki-aki mah di jalan cicingna ge lain salat tah ieu mushola na yuk urang rapihan urang gedean sesuai jeung non gitu kebutuhan fungsi musyawarahkeun kira-kira urang sabaraha sabaraha ieu jam magrib geus mudal keluar yuk ayo musyawarahkeun demi syiar tah eta mah masalah bu gede jasa ganjaran kitu keneh masjid dan lain sebagainya baik kantor maupun mushola maupun masjid kemudian imah sorangan sarua bae urang teh boga imah kemudian ieu teh ngabutuhkeun rada lega lantaran sok dipake pangajian sok dipake babarengan jeung masyarakat sok dipake daratang dalulur dulur-dulur ti mana-mana sok datang ngendong gede boga duit mah masalah ngeunahkeun tamu urang terutama dulur
secara pikir kos gitu. Ya mah orang kadatanganku dulur, kadang-kadang di Jawa Tengah Jawa Timur datang, gaya mah orang ngendong 2 poe 3 poe, kamar nangan hiji doang ngampar di tengah imah. Sedangkan pan birahi mah di mana bae ayana. Aduh, mangganing nyana geus ka 2 peuting mah hayang ngenculak cileuk, mangganing ngampar di tengah imah. Aju nyana atuh boga gawe di juru kumaha mun kateja godomlang. Ida pikir tah tuh. Jadi rapih jasa agama teh datang ka nu kos kitu mun ku urang dibahas secara panjang na engke ngabangun teh aya nu wajib, aya nu sunah, aya nu makruh, aya nu haram. Tina aslina mala ruha lahu kakonatin wadarin la tajibu imaratu teu wajib. Ieu mantak ngabahasakeun ge la tajibu imaratuha. Bahasa teu wajib teh ya jatuhna ke kana naon cek usul fikih. Ditotor ku urang, teu wajib mah mungkin sunah, teu wajib mah mungkin mubah, teu wajib mah aya kamakruhan, teu wajib mah mungkin haram. Ieu bahasana luar biasa indahna bilagah ngabahasakeun la tajibu henteu kieu. Ente haram tapi la tajibu imaratuha teu wajib kejatohna ka mana mantak sesuai jeung kebutuhan fungsina. Masya Allah rapih jasa mun urang ngaji mamandak mulai ti kuari dula deuleu jalan di sisi imah urang fungsina ieu loba nu liwat rapihan. Jalan cai kuari mah musim hujan besi anu magol-magol rapihan. Ganjaran asal ditita berarti ganjaran. Gonggorong-gonggorongna besi macet rapihan. Lamun memang geus aya strukturna di negara lapor. Ternyata orang lapor henteu peduli urang jeung masyarakat. Urang boga ganjaran nu bertanggung jawab teu tanggung jawab doraka. Jadi geus teu kudu hese-hese ieu mah kieu. Loh eta mah nagara henteu ngurusan, urang ge henteu atuh salah sahijieun. Salah sahijieun, urang bae atuh. Nagara kudu tanggung jawab, kuari teu tanggung jawab. Urang bae jeung masyarakat babarengan. Rek, urang meunang ganjaran rapi, nu mesti tanggung jawab teu tanggung jawab. Engke ge aya bagianana di akhirat. Nu kuduna nyana kuari henteu nangali atuh tinggal doraka bae. Ulah hese-hese jadi rapi. Masya Allah ngenahin ke urusan-urusan jalan cacing urusan-urusan gitu solokan leutik komo nu gede dan lain sebagainya aya pengaturan-pengaturan termasuk hutan-hutan jeung gunung-gunung malah ruhalahu eueuh rohan hutan eueuh rohan gunung eueuh rohan eta teh perlu ku urang diurus ditata sedemikian rupa. Ieu gunung naon ieu? Ternyata ieu mah gunung batu pibahaneun marmer pibahaneun granit pibahaneun keramik. Sok urus. Ieu teh boga saha? Boga pribadi, endek dijualna terserah pribadi. Ieu mah oper alih ku nagara, sok jang nagara mun nagara carita nagara berarti jang rakyat. Betul bahasa dari rakyat untuk rakyat. Eta bahasa ngeunaheun jasa. Ti rakyat ka rakyat ku rakyat enak kadengena. Tapi ternyata ti rakyat jang beuteung babatokna. Eta teu ngeunaan tah mun ngadenge kos kitu tah. Geus aya babatokna tah. Masya Allah, tah eta teh nikmat jasa. Ya, naon dia kuari kali naon dia? Kali maya, maja berarti menghasilkan naon? Menghasilkan mutiara dirinya teh aya batu-batu kali maya. Nah ieu teh nu saya teh anu perorangan sok ai endek mah ieu ternyata ieu mah anu nagara urus ku nagara lantaran kalimaya teh lamun geus bagus mah aya penampana di Jepang ke di Jepang diolah dijieunnan mutiara dibawa deui ka Indonesia emang gitu bae di Indonesia mah emang gitu bae uyah ge uyah dibawa keluar ke urang nu meuli emang kos kitu bae di urang emang kos kitu bae di urang mah besi diolah ku urang luar urang nu meuli jadi salilana urang mah jadi konsumen bae insinyur teknik di urang teh loba jasa nu jitu selain daripada Habibi teh bermunculan tapi nyana lebih baik dikontrak ku urang luar daripada ngabaju ke negara mun ditanya ku urang teu ngabaju ke negara siap ngabaju ke negara ketika usul ka negara kami geuk mengajukeun negara cak negara
can aya porsi kakarak boga 10 gelas ieu geus beakeun kabeh jang maneh mah dibagi dua bae tuh teu hayang kos kitu contohna dek datang ka maju iraha di Indonesia mah wabeh urang luar bae ketika nyieun jalan tol Prancis Jepang tuh Jagorawi citu luar biasa urusan ku ari ku nagara urang bisaeun nyieun jalan tol Jakarta Merak Gorobag teu bisa liwat Gorobag tuh Jagorawi mah datang ka kuari stabilna luar biasa pernah rusak tambal tapi jerona basicna luar biasa naon gitu kuat nah ya ditangani ku insinyur Indonesia padahal mah bisaeun yeun model kos kitu teh bisaeun janyeuleuh nyonto gambarna aya tapi ketika dipraktekkeun ke orang Indonesia jadi jalan kebo urang nyamayar nya badegdog bahasa mana teh badegdog nah talah orang Indonesia teh kunaon boga wawatek kos gitu teu rek ngabajukeun negara masyaallah kula mah medak begitu ni cicing baheula di mana di Singapura resep jasa eta jalan da rapih jasa cek jenama Singapura masih Singaparna Tasik eta teh rapi di luar negeri mah di Malaysia teu meunang bae urang naik bus sepatu kotor sebab naon ngaganggu ka batur jadi urang lamun deuk naik bus di Malaysia kudu dibersihan heula sepatu urang aya urang ieu urang nyetop ya mobil bus di deuleuh lah sepatuna kotor oh ditutup dah itu meunang datang ka magrib moal menang mobil atuh wow di urang mah komo urang Rangkas Bitung mah waduh geus ngan teu singkal doang anu dipaten ka mobil orang Rangkas Bitung mah tuh masyaallah teh keur carita urusan ti mimiting urusan manusia datang ka tahapan abid nu edan kemudian atuh nu teu boga indung bapa berarti yatim piatu kemudian ku ari mah hewan anu didahar hewan nu teu didahar sanggeus teh hewan kemudian anu henteu bernyawa berbentuk solokan jalan bangunan gunung-gunung dan lain sebagainya hutan-hutan perlu diurus anu intensif ku negara untuk rakyat masyaallah jangan ngeunaheun jasa nikmat jasa coba kuari di Indonesia ya kesulitan soal kayu teh hese jasa kuari dina ayana mahal ka bina-bina padahal ieu Indonesia ti Sabang sampai ke Merauke aya 27 mungkin kuari 28 provinsi atau mungkin kuari mah dibagi-bagi leuwih eta teh 70% ieu adalah hutan dan lautan saeutik nu dieusi ku jelema urang deuleu ka Palembang urang deuleu ka seberang ka ditu ka Medan tangkal kayu tapi urang kuari mun deuk meuli Banjar bae deuk meuli kayu bae waduh hese dina ayana mah ganti kuari mah ulah meuli kayu meulina baja ringan orang nu boga pabrik baja ringan geus kieu jeung pamarentah ieu bae di Indonesia mah kos karar itu bae tah bensin potensi di Indonesia kesulitan bensin kacai-cai potensi lamun untuk rakyat ku ngeunah-ngeunah teh nikmat tinggal ngurusan doang ganjaranna gede jasa adapun administrasi rapihan demi keutuhan bangsa jeung negara ngeunaheun jasa nu mantak bagi rakyat leutik mah tinggal ngelak bae neulekeun nu di luhur ganti mobil deui masyaallah eta dasina ku ngambai-ngambai teuing bintang ku balade teuing di pundak tapi pan aing mah atuh ieu digawe teu pugu iraha aing ieu jadi karyawan tetapna aduh aing asup nyogok kakarake asup geus mikiran deui aing dieu iraha dikaluarkeun anak digawe mah digawe bae barang asup digawe tas asup digawe jadi nguruan awak mikiran eta bae anak di imah datang deui pamajikan kereuneuh deui imah can boga kontrakan can kabayar dahar pan terus bae kabeneran dipecat deui bae ayeuna le TV waduh pemimpin urang
bani geus rapi nyisiranana ge eueuh hiji-hiji acan bukan ka dieu rapi tinggal dada be laporan orang kaluhur teh demo atuh bukan saha nyisiran sia nu rapi tangkorak sia tinggal perut bapan ge ieu mah di Indonesia mah tinggal dihudangkeun ngajegur karyawan sabaraha ribu di Indonesia udangkeun ku urang bakal marawa golok rakyat anu teu pararuguh ye kuari ye kedudukanana dagang hese dak naon hese gerakeun ujianna dibeuleum istana hayu coba kumaha anu hese jasa ye anu geus jadi dokter andas jadi profesor jeung teu boga porsi jasa hese jasa di negara dina bogana ge teu sesuai tinggal dihudangkeun doang guru DPR tinggal dihudangkeun doang ieu mah lantaran kesenjanganana jauh luar biasa ngadenge pemimpin urang meuli mobil 5 miliar urang dahar gen teu urang dahar gen teu ngadenge bupati meuli mobil deui anakna ge luar biasa aing digawe hese jasa tinggal ngajegurna doang dan mantak ieu mah tinggal urang ngadoa bae yu urang sadari ieu nagara urang jeung bangsa urang mudah-mudahan pamimpin urang boga nurani mudah-mudahan rakyat boga nurani sehingga rakyat jeung pemimpin nyambung eueuh huru-hara di Indonesia teh stabil anu luar biasa sesuai jeung harapan bangsa Indonesia hirup makmur majuloh jinawi lain amin ngomong doang buktina mah henteu deui di mana tuh orang berangkatna ti pemilihan gubernur pilih ku sia atut pilih ku sia oh sia kamari tah cenah yang stabil tapi ketika ku urang dituduhkeun embung tuh pan nya sia doraka lah cenah kiai ngomong bae lumayan sekupi sia nah ieu babalikan deui tetep bae ieu mah keur carita keberadaan negara urang rakyatna kos kitu pengurusan namun kukula dicaritakeun menteri sangat teu stabil jeung kekurangan-kekuranganna masih loba nah ieu mah keun bae ieu mah keur carita ngaji kos kieu horeng ieu kakarak dibongkar sakelumit doang namun dibongkar 12 sub sesuai jeung aturan fikih Imam Syafi'i eueuh naonan di Indonesia lamun eueuh naonan urang dek dipaksakeun bae make demokrasi berarti urang geus setengah abad make demokrasi ternyata kesenjanganna lebih tinggi apakah teh coba-coba ku urang dirobah atau demokrasina diperbaiki pan tinggal kitu doang perbaiki atuh demokrasina atawa ulah make demokrasi make Quran bae yuk jangan ulah hese korupsi make Quran mah kurang gitu maling potong ke aing isinnya gubernur jadi potong nya bupatinya dipotong panai maling potong polisi embung kunaon itu pan aing anu sok malingna potong nya polisi leungeunna embung sieun make Al-Qur'anna sieun ketiga ya lamun aya nu zina ranjang ulah kunaon gitu pan cak nu di luhur cak DPR pan aing nu sok nawaan cewek engke aing mah nya DPR dibunuh emang kumaha gitu DPR urang naudzubillah min dzalik wa 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 min dzalik urang tuh kiai wa min dzalik deui lah ka hiji deui panjang jasa geus mah di kos kitu pimpinan urang ieu deui nagara oh geus acak-acakan kan kiai nya nyahoanan lainnya nyahoanan jelema nu mantan pemerintahna bebeja ka aing cek nya na beuh kiai kula kerja di pemerintah mana ceri kuari ngaji boh jelemana jeung teuing yang contoh teh mah cek nu saden di aing mah henteu setengah nama sia kitu ayo deuk kumaha atuh pan keur zaman Pak Adam Malik bae ge simpenan Pak Adam Malik di Cipanas sabar sagede Pak Adam Malik almarhum Masya Allah atuh ulah-ulah eta aja dai na ge dai di luar negeri atuh mawa cewek dai teu bisa ngomong kumaha tapi dai Golkar Dai keur carita kos kitu mentak eueuh deui iwalti urang mah eueuh deui hiji melampiaskan ngomong jeung para tetangga kemudian urang ngadoa ka Gusti Allah sakali deui dengan hati nu jernih mudah-mudahan bangsa Indonesia ditangtayungan ku Gusti Allah
pemerintahna diberi hati nurani, rakyatna diberi jernih nuranina, sehingga diselamatkan ku Gusti Allah pengurusanana anu rapi supaya jadi bekal jangka akhirat. Amin ya robbal. Kitabul Jarah, wallahu a'lam bissawab. Billahi minasy syaithanir rajim. Onta bahirah teh onta anul allati yumna udarruha litawagit. Onta anu cai susuna ieu geus mangkar tapi teu meunang diperes, teu meunang diperah, teu meunang diganggu. Berarti onta tersebut lantaran geus mangkar susuna geus anakan. Bahkan cek sakaul mah geus 5 kali anakan. Onta tersebut sangat istimewa. Kulantaran sangat istimewa ontana bagus. Teh susuna teu meunang diganggu-gugat ku Yahudi. Ieu mah dipersilakeun untuk patung. Teu meunang diperes, teu meunang diganggu, diliarkeun we teh onta teh. Eta onta teh diketahui, terketahui, diopenbarkeun, dicaritakeun ka masyarakat onta bahiro ieu anu geus anakan 5 kali susuna mangkar luar biasa, mun kurang diperah diperes eta susu luar biasa bagusna. Bisa pake inuman jeung sajabana nyahatkeun ka, tapi ieu teh urang pake dumadeheus we jang patung urang supaya urang araraman negara urang, keluarga urang supaya diamankeun ku patung teh. Ieu onta terketahui nu ngaganggu. Masya Allah, eta kos kararitu baheula. Mentek atuh palayah libuha ahadun minan nas. Nomor kedua aya onta saibah. Onta saibah mah ahli-ahli jahiliyah baheula ngararantep kana eta onta jang pangeranana, jang patung-patung. Ieu kieu nya cek ahli jahiliyah. Urang teh ka pandeg tani bebeja ka pangeran urang, ka patung. Mohon diberkahkeun ceknya na tani urang. Aju urang tani pan bagus tanina. Ta ieu tani bagus kelipatan hasilna teh ieu adalah gara-gara urang nyembah ka patung. Ku ayeuna sakitu ieu onta nu ku urang tadina dipake na ieu mah ulah diganggu gugat sebab geus memberikan keuntungan anu luar biasa. Onta ieu ulah diganggu, ulah dipuatana naon antepkeun terketahui ku kabehan, ulah diganggu jang pangerannya na. Eta onta-onta kos karena itu hasil maksud anu luar biasa ya. Urang dumadeus onta jang patung saibah ngaranna. Aya deui onta wasila. Onta wasila mah anaqatul bakru, onta anu ngora keneh anu nyana ngamimitian. Onta tersebut teh dina awal anakan, awal ngora keneh ieu onta lamun anakanna engke bikang. Anak pertama bikang, ke anak kedua deui bikang, taeta anak pertama anak kedua bikang, kemudian numbu bikang deui henteu aya lalakian. Mun aya lalakian mah anakna teu bagus, eta mah lontaran aya bagian urang nya nu lalakina mah bagian urang. Ieu mah bikang kadua bikang katilu bikang, ta ieu onta berarti hebat lain urang tah mah lantaran tah mah nu pangeran. Sebab pangeran ge kan boga malaikat bikang caknyana annal malaikata banatullah, malaikat eta anak awe Allah. Cak Yahudi bloon ge bloon deui. Mentek ieu lamun aya onta anakan bikang, aju bikang deui, aju bikang deui, teu aya lalakian, berarti anu Allah urang ka pangerankeun cakna jang pangeran, ulah diganggu gugat, tolol bin goblok bin oplok. Tegas gitu dah. Aya deui terakhir adalah onta ham. Onta ham eta adalah pahlul ibil, yadribud darabal madud. Onta jalu anu gagah luar biasa. Mun urang carita onta moal paham, urang carita kuda moal pati paham. Sebab nu paham tentang otak orang Timur Tengah, nu paham tentang onta, nu paham tentang kuda orang Australia, orang Afrika. Eta teh nya namanya nyahoan kana rumus-rumus kuda nu bagus, mana jang jaluna khusus di Australia atau di Afrika. Kitu kene onta, mana jujang jaluna keturunanna bagus dan lain sebagainya. Mantak
meuli onta teh mun di Mekah urang mah ka ditu ka Mekah na tuh jarang sakalina meuli onta teh jangdam doang geus teu nyaho onta nu kumaha-kumaha aya sertifikatan onta ieu teh onta anu bin make bin biasa onta lain lalagaan onta keturunanna kos kuda Australia teh ieu kuda Bopih bin anu ka ditu mah aya bin segala ngaran jelema loba kuari ge ngaran jelema teh eta ngaran kuda dipake ngaran jelema di Indonesia teh kuari kos kadari itu bangsa Heri teh ngaran kuda Peri teh ngaran kuda eta di Australia sekali-sekali ge ka Australia eta kos kadari itu teh tapi lamun di Arab pembereun ieu onta ngaranna teh Abdul Jamil bin Jamal itu saja deh ngaranna teh Abdul Somad gara-gara itu di eta banget kitu bae urang Arab mah aya sertifikatan bin anu teh onta teu sambarangan sejarah onta nah ieu aya onta ham jalukna pake ngajaluan pake kitu ngaranna ngajalangan bikangna sababaraha kali tage di mana-mana manehna geus ngajalangan ieu onta lantaran geus nyieun keturunan luar biasa turunan anu aya anak geus anak baranakan hasil daripada jaluk nu ieu tah ieu mah kurang istimewakeun bae tuh lantaran nguntungkeun tuh bani anu tina onta ieu bogana tuh turunan anu onta ieu tuh turunan anu onta ieu onta lain sambarangan geus ratusan bahkan ribuan turunanana urang jang pangeran guari mah ieu onta ulah diganggu eta kos itu tah eta teh pemahaman orang jahiliyah tah eta teh nyana ngabangsakeun ieu teh aya syariat ti Gusti Allah dina kitab Taurat eta aya aturan-aturan model kos kitu ku ayana kitu kadenge ku Kangjeng Nabi turunlah ayat ieu ma ja'alallahu min ba'iratin wala sa'ibah wala wasilatin wala ham bejakeun Muhammad ma ja'ala teu pernah nyarakeun teu pernah ngajadikeun teu pernah ngainstruksikeun teu pernah nyarakeun ngajadikeun aturan dina agama Gusti Allah kana onta bahiroh kana onta saibah kana onta wasilah kana onta ham bohong teh Muhammad bohong kunyana diaku-akukeun bahwa eta teh meunang ti aing cenah eta teh Muhammad aya cenah dina kitab Taurat da tuturanan di Kangjeng Nabi Musa bejakeun Muhammad bohong sakali deui walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib tetapi na jelema nu kalalau purmanya nama jijeunan ka Gusti Allah bohong hayang dianggap ku anjeun Muhammad diakukeun cak aing bohong bejakeun wa aktsaruhum la yaqilun lolobana orang-orang jahiliyah teh teu paham teu ngarti teu nyaho jadi nyanyahoanan tah ieu nu bahaya ge nyanyahoanan model kuari aya ngarame-rame tahun baru Islam nyanyahoanan teh nu kitu ngaranna memeh adzan maca sholawat heula nyanyahoanan ulah teh kos kararitu teh ulah sok jieun-jieun dina agama mah mun teu bae mun mangga bae lain ulah maca sholawat ngan maca sholawatna ulah dikasapekerkeun lalaunan bae sebab beusi dianggap satu aturan aturanana di dituna adzan bae tah eta kos kitu tah eta ngaranna nyanyahoanan kajian dibawa ka mamana ge moal boga kakuatan mandak apakah rame tanggal 1 Muharram diramekeun henteu teu ngadarukung kiaina ti Jawa Timur Jawa Tengah teh mah ngadukung ge kiai nu diondang doang kiai nu diondang mah atuh teh mah sapira ngarame-rame karena diondang bae hateletikna mah nya ge atuh henteu mantak terame mana suasana 1 Muharram Jakarta rame sagebrag-gebragan doang waktu si eta bae nu sajeun atuh henteu sebabna isin nu madarsa kitab jauh instruksi di luar negeri apa rame atuh henteu ramean kene Asyura engke deuleu coba ge di mana di Irak sebab kematian Sayyidina Husain teh sagedeung deui dina Qurtubi kurang bakal dibaca tanggal 10 Muharram wow jutaan manusia puluhan juta manusia tumplak ka Karbala Iran, Irak terutama kadinya Saudi Arabia, Yordan, Mesir
terus Timur Tengah Turki ujian daratan kabeh ka Irak ka Karbala tadi dirinya kematian Sayyidina Husain nu kurang keur dibahas ku hari kematian anak di kitab Qurtubi tah eta teh jutaan manusia puluhan juta ratusan juta eta mah rasa cinta terhadap zuriat kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan jeung 10 Muharram coba deuleu engke tanggal 10 Maret isuk Senin wah luar biasa ayeuna mah ieu kos kikieu dek ramean paling yatim piatu bae eta mah urang nyantun yatim piatu kemudian bari ngomong-ngomong saeutik eta mah yatimna lain ngaramekeun Muharram tanggal 1 Muharram tahun baruna mah teu kudu diramekeun Khaliful Yahuda keunanya bae nu rame Yahudi jeung Kristen urang mah ulah tahun baru Islam teh kudu dirame-rame ngarame-ramekeunana urang mah ku santunan yatim piatu endeuh ge geus kudu kumaha bere abeh terasa tuh ngedak mana suarana eueuh sebab ulama ti baheula teu ngadukung ngan eueuh nu warani ngomongna teh pajar nentang kana ajaran mana aja eueuh nu nitah mantak kula ngajelaskeun nu sabener-benerna henteu kudu endeuh mah santunan yatim piatu teu kudu make wah make bedug aya anu ngliling bedug tanggal 1 Muharram teh wah terus ieu kata eueuh instruksi deui kumaha atuh ramean naon geus lain di Bogor bae di mamana ge aya sebagian kecil di Bogor ge henteu kabeh hanya mun kecamatan eta bae naon sebabna isinin kiaina ai ngalarang meureun ieu teh besi di jerona alah eta aya santunan ai teu ngalarang eueuh instruksi cara ricing we kabeh ge di mamana ge ngan eueuh nu wani ngabahas kakara kuari kula ala kadar nyarita eueuh instruksi aya ge doa tahun baru mah pada maghrib di masjid masing-masing ayo doa tahun baru beres ngadoang geus beres dek sorangan dek berjamaah tuh nah ieu keur carita di zaman jahiliyah nyadiakeun onta jang pangeran bebejana ngabangsakeunana ieu instruksi ti Gusti Allah ta eta teh walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib jelema-jelema kafir Yahudi kos kitu hanya jijieunnan ka Gusti Allah bohong eueuh teh di dituna Muhammad wa aktsaruhum la yaqilun lolobana mah teu mampu pengetahuanna teu ngarti bodohnya na teh mantak ka dieu na teh diteruskeun bae ieu mah jakaruhun ieu mah jati dituna ieu mah jati bapa moyang kami modal di urang aya sedekah bumi eta sedekah bumi teh turun temurun bo urang teh cenah ku sawah diberikan nikmatan anu luar biasa yu urang dahar di sawah sedekah bumi eueuh ti dituna ieu jahiliyah nu kos kieu jahiliyah tah geus mulai eueuh tapi ku ari mah di urang ya berbarengan jeung eueuhna sawah bae deui ya terus bae eueuh ya di Yogyakarta mah masih kene di Jogja mah loba jasa mun ulah ngobrol-ngobrol teh bangsa sosodakohan nu babid'ahan hanya sebatas ti karuhun hanya sebatas ti nenek moyang hanya sebatas di laut acara laut di sawah acara sawah Yogyakarta teh kos gitu aya cerita kejawena Yogyakarta teh eta teh termasuk naon gitu nu sangat kuat kuari masih kene gitulah urusan baheula ditentang ku Kangjeng Nabi ari eueuh ti Gusti Allah mau ulah sok dijieun-jieun atuh para Yahudi nyana ngabangsakeun bahwa ieu onta nu tadi diserahkeun jang pangeran aya instruksi ti Gusti Allah ieu aya dina kitab Tauratna ketika ditangtangan ku Kangjeng Nabi mana coba buka Tauratna sing belem eueuh mentak ma ja'alallahu min bahirati wala saibati wala wasilah wala ham teu pernah ngainstruksikeun Gusti Allah ka onta-onta tersebut dipakai takerub jang pangeran pugu pangeran ge salah teh cek Gusti Allah mantak eta perjalanan Yahudi kos itu perjalanan teu mendasar perjalanan salah luar biasa coba ajak Muhammad ajak coba wa idza qila lahum di mana diucapkeun ka ranjana ta'ala ila ma anzalallah wa ila rasul wahai para Yahudi tak masalah nu bener mah ye instruksi ya Al-Qur'an
diajak ka Gusti Allah, diajak ka Rasul melalui Al-Qur'an, melalui hukum-hukum ieu nu kieu halal, ieu nu kieu haram, tanu kitu mah haram, tanu ieu mah halal. Anu maneh teh ngahalalkeun nu diharamkeun eta kos kikituan teh, eta kos kikituan tah. Onta jang pangeran, onta ieu jang pangeran, onta ieu jang pangeran, bahiro saibah wasilah jang pangeran. Eta teh urusan haram kumaneh dihalalkeun. Pan cak kamari ge tah, cak kamari di ayat kamari. Neye urusan haram sing hage sing hade masalah kitu khabis. Tadi diceritakeun ku Gusti Allah dina ayat masalah thayyib jeung khabis, ieu termasuk kana khabis. Ulah sok sambarangan ngahalal-halalkeun nu haram. Yo, Muhammad ajak Yahudi diajak melalui Al-Qur'anul Karim mengenal Allah jeung mengenal Rasul. Ketika diajak pengetahuanana ieu mah haram, ieu mah halal, ieu mah haram, ieu mah halal, ieu mah halal, ieu mah haram. Kumaha tah Yahudi teh? Qalu cek Yahudi hasbuna ma wajadna alaihi abana. Kami mah geus cukup bae penemuan ti bapa moyang kami, ja bapa moyang kami ge baheula teh akos kieu, nu mantap kami mah nuturkeun bapa moyang kami bae. Geus teu percayaeun ka Al-Qur'an. Kuari mah lain ti bapa moyang deui malah jijieunnan. Mana? Kiai milih pamimpin awewe. Kula mah lain masalah nanaon ieu kahareupna sing ada haram. Dina Bukhari tinggali dina kitab Bukhari. Kangjeng Nabi nyaritakeun masalah Raja Kisra. Cek Kangjeng Nabi eta raja-raja Kisra nyarieun pamimpin anak awewe, ibnah awewe. Mantap cek Kangjeng Nabi, bapakna eueuh atawa bapakna aya keneh ngan geus kolot. Kunaon nu tunu dijieun raja anak awewena? Cek Kangjeng Nabi, la yuflihal qaumu walau amruhum imra'atan. Eta ucapan Kangjeng Nabi di Bukhari. Geus diterjemahkeun ku para mufassir, para ahli tafsir hadis. Haram jatohna nu mentak bacaana ge la yuflihal qaum. Eta teh sejarahna Raja Kisra anu geus kolot, sebagian deui manu paeh nyerahkeun ke pemimpinna ka awewe. Cak Kangjeng Nabi, ko rakyatna daek bae si dipimpin ku awewe, la yuflihal qaum walau umuruhum imra'atan. Haram ta ieu mah beusi aya ustad, beusi aya kiai nu kamari milih ka atut tobat. Ikul mah lain lalagaan, engkena bahaya pasantren maneh, pasantren anjeun, pondok pasantren Majelis Salim, engke bae lantaran aya hama di jero hatena. Yu urang angkat ieu agama babarengan. Maksudna ulah aya hamaan kos kitu. Ke kahareupna bakal aya deui pan meureun nyaho pilkada nyaho pilgub deui. Eta mah deuk eleh deuk menang nagara urang mah kos kieu bae ngan urang ulah salah. Ta eta teh mun di bahasan kos leuh jeung bapa boyang urang ge baheula karet Yahudi eta mah kos kitu mah tolol. Lain potongan ustad da mah. Ieu cenah ieu hook sekupi. Oh, sekupi. Boh lurah, boh bupati, kajen henteu bae urang, kajen henteu. Eueuh pilihan ulah aing daripada engke ku Allah di akhirat, di dunia masa kedeung beres urusanana pilkada pilgub pildes geus beres, sekupu tinggal sekupu paling kempes tapi di akhirat berlanjut. Otak didatangkeun ka ditu ka alam itu nu bakal nyaba urang abadal abidin wa amadal amidin. Pan izin jasa urang lamun dikieukeun masyarakatna aya anu ka sorga, ayo ustad ka neraka. Tad ka mana? Tad ka mana ieu? Ayo ka dieu ieu ka sorga mah. Tad kurang pan ka dinya sekupi. Izin jasa. Aing kula mah sok ngabayangkeun kitu teh di akhirat aing izin amat. Lamun tokoh-tokoh kaju santri-santri kiai ka sorga aing ka neraka ku gara-gara sekupi. Ya Allah. Sekupi. Gusti Allah. Oi kiai ka mana? Teu kabayangkeun teh ku kiai atut blood dasa teh kiai. Teu nyaho ka Bukhari baca. Besi teu nyaho tanyakeun ka aing ka dieu. Kiai coba mana kitab Bukharina halaman sabaraha coba kumaha dongengna. Dijejalkeun ku aing ka hulu sia. Geus ngaji sia. Dijejalkeun ku aing. Tanyakeun heula atuh.
Ieu mah kahareupna sing ada nu geus eta tobatan. Teu hasud teu dengki salah sia ieu agama urang rusak. Geus hayu tobatan tah nu kamari teh. Tobatna kumaha? Beuleum sakupina. Teu kuat cenah kiai. Neraka sia. Jual sarua. Ulah deui teh geus tobatan kahareup. Ulah salah jasa. Masya Allah. Jelas jasa itu mah unggal hadis, jelas jasa. Dulu terjebana inggis amat. Urang unggal poe maca hadis, maca Quran, tapi ketika pagedrug jeung nafsu teu bisa sakikituna bae. Ya Allah, ya Rabbi. Lah cenah teh mah kiai mah eleh bae. Dek modar henteu aing mah teu ngarasa eleh saeutik-eutik acan. Ja urusan kos kitu mah sanajan sasaga di negara urang mah dipandu kudu di luhur kitu bae. Ngan ulah salah-salah teuing doang. Ketika aya anu boga berorientasi ka ditu da boga pamaksudan anu bagus, atuh pamaksudan anu bagusna didukung ku aing. Adapun eleh jeung menang urusan Allah, ngan aing teu salah di hareupeun Allah ke di sidang. Ayo Uci, maju. Siap. Pilgub. Pernah terjadi milih mana? Yang benar. Emang geus kanyahoan benerna? Enggeus, opat mata. Nyana ngomong ka kaula, hiji eueuh nu tanda tangani soal gereja, itulah yang sangat tertarik oleh saya. Sementara saya ini adalah mengagungkan agamamu ya Allah. Salah satu pembobrokan adalah pembuatan gereja. WH anti tanda tangan soal gereja. Benar dan tidaknya terserah, yang jelas di hadapan saya cerita begitu, saya dukung dia. Bagus. Cek malaikat Ridwan teh mana anak buahna, ayo geura kadarieu. Ayo atut sia. Endeng ge sagedeung deui bakal aya pilkada delekeun. Aing bersuara tuturkeun aing henteu teh. Pokoknya kudu aya kontak politik lah. Bisa tuh kontak politik mah. Duit nanaonan dia aing. Boga aing duit. Pokoknya jeung Pak Ismet sugihan aing dek modar bae pokona mah. Beneran aing mah. Sakedeung deui bakal pilpres jeung presiden ge sugihan aing. Sugih naon cenah boga naon? Ulah-ulah ka kanyaho sia pokona mah. Sugih bae aing mah geus. Lah cenah teu boga naon ge. Atuh sabodo sabah urusan sia. Ngan aing mah sugih bae sakieu dahareun tilok beak ya aing mah. Nah naon ge telok beak kata mah kurang seutak seutik masalah geus. Ngan lain eta aing mah tujuan sia jadi pamimpin deuk naon sakitu bae aing mah. Deuk bener apa henteu dites heula ku aing. Ai kiai nyaho emang KWH bahwa henteu tanda tangan saksi kiai 5. Lain lalagaan. Namantak nya mah teu dipake karesep ku urang itu mah ku urang mana karangarana Serpong mana deui tah belah ditu teh atuh saeutik deui aing mah parhoba eta ngaran lembur heran rumpak sinang kabelah deui saeutik deui naon tah eta panunggangan teu dipake karesep sebab naon teu tanda tangan gereja. Salah satu bukti 5 kiai nu geus ngobrol jeung kula geus nu sajan-sajanna mah sabodo geus eta we tah tertarik sabasa kali ketika atut ditandatangani tah ieu sia teh aya persekongkolan goblok teh kiai tah jeung eta tah jeung pendatanganan eta tobat sia ulah awas ulah cicing bae sia agama rusak ke kahareupna geus la yuflihal qaumu betah cek Kangjeng Nabi hancur-hancuran ke bakal mentak Sayyidina Ali perang jeung Siti Aisyah perang lain lalagaan teh perang mapan merenanan hancur-hancuran manusia sahabat kabeh eta tuh hancur jeung tabiin sahabat sing gelimpang tapi dipertahankan ijtihad. Cek Sayyidina Ali tidak boleh perempuan jadi kepemimpinan, tidak boleh, haram. Ujung-ujungnya kumaha Siti Aisyah mengakui ieu mah cobaan ti Gusti Allah. Kula ge nyaho jasa bahwa ieu haram. Geus ulah ka dituna deuleu sejarahna tuh. Eta mah cobaan, Masya Allah. Eta ku kapongpoekan teuing ku sekupi. Ya Allah, ya Rabbi. Masyaallah. Kolot deh kiai. Sorbana gede, udang-udangna gede. Nah, iya mana aing ngaji belum mana karena ieu.
awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah nyukupan ka jelema kalalapir soal penemuan riwayat indung bapa moyangnya, padahal mah bapa moyangna layak lamun saya teu boga kanyaho sama sakali jeung henteu meunang pituduh tapi geninganan pake dalil ieu mah jageus aya ti luhurna ti bapa moyangna. Cukup dengan dalil kos kitu padahal mah kanyaho pajalma teu meunang pituduh atuh teu cukup. Mun dibahas hamzahna panjang lantaran ayah hamzah inkar didinya ayah a b c d e f datang ka sabaraha maziyah kitu urusan hamzah panjang ngan ieu mah keur carita inkar bae lah. Atuh teu cukup ngan saukur boga dalil da ieu mah ti bapa moyang teu cukup lantaran teu boga kanyaho bapa moyangna ge. Teu cukup dengan dalil ieu mah turunan ti nenek moyang kami. Teu cukup lantaran nenek moyang naga teu boga pituduh. Naudzubillah min zalik wa min zalik. Mudah-mudahan orang dijauhkeun ti Yahudi, dijauhkeun ti Kristen, dijauhkeun ti para kafir-kafir, diteguhkeun iman Islam urang, diteguhkeun iman Islam anak cucu urang, diteguhkeun dulur-dulur urang sehingga urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah di dunia wal akhirah. Kitu keneh mudah-mudahan diteguhkeun deui imanna para pemimpin urang sehingga stabil terus Indonesia sesuai jeung aturan Allah Subhanahu wa taala. Bi barokati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.